Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber Dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu sapiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayana Mang Cecep Gorobacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca anu katunda dinten kamari anu judulna nyaeta Kajen Pisah Manan Serah bagian kasalapan. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sateu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa naturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu satiasa tuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Puguh alus euy kitu mah. Labuh hiji, labuh kabeh hadi milu nyambungan. Uyeh mah nyenghel bae seri sorangan seri ge seri koneng mungguh keur batin mah hayang cerik nu aya. Ras ingat kana nasibna dina sejero milampah perjuangan teh cukup kasangsaraan, cukup ku penderitaan anu lain lumayan. Ade geus kieu ayeuna kumaha urang tak ceuk koswara bari ngalesotkeun bitis Sutawijaya meunang ngarancetan. Ayeuna mah kagok ripuh terus bae indit, tapi tong jalan mapaiwangan. Mending kadinya bae ka pasir naik deui. Eta kira-kirana kaduga lempangna uyeh pipulueun nyarita. Teu kaduga mah gandong bae ku si laing yeh. Ular Sutawijaya rada seri bari jung cengkat nangtung. Geus kitu arindit deui lempang ngarayap naik ka pasir teu sirikna sosorodotan. Da puguh taneuh beureum jabala leueur urut katinggang hujan. Aduh, kumaha dewek teu bisa ngalengka kos. Sutawijaya ngarandeg deui bari leungeun sabelah nyekal kana tatangkalan. Tah geus mimiti si laing mah nyar-nyar picilakaeunana teh kuloba pisan barebedanana. Jawab koswara boga rasa rada keheul. Jelema teh teu ngarasakeun nakar kanu ripuh, deus sangka akon-akon batur nyeri suku teh. Sok ka dieu ditungtun ku saya tak ceg leungeun Sutawijaya dicekel ku Hardi geus kitu rigidig leungeun Sutawijaya dikenyang kalawan bobokongna disered ku uyeh jeung koswara. Anu akhirna opat pahlawan nepi kabisana naik ka pasir kabeneran anjogna teh ka kebon enteh menang nutuhan menilenglang kari tunggulna wungkul. Geuning kebon enteh ieu teh euy. Sutawijaya ngarahuh bari nyekelan cangkeng. Sok terus maju deui tong runang randeg pagawean teh. Koswara siga nu hoream reureuh kulantaran daerah eta teh ceuk pikirna masih keneh kalingkung ku daerah musuh. Ku ayana koswara ngahayo-hayo kudu maju deui terpaksa arindit neruskeun deui lalampahanana anu teu sakumaha lila beras ka kebon kopi anu kabeneran buahna keur meujeuhna mehpeuy. Datangna ka kebon kopi ku dikira-kira aya kana pukul 1 peuting mah keur meujeuhna si simpena pisan tur patempatan jauh ka ditu jauh ka dieu ngawungkul kebon kopi upluk aplak.
tidinya mah kakara opat pahlawan bisa ngaraso dari uk bari nyarang saya karena tangkal kopi ngararasakeun awak samalah uyah jeung koswara mah kulantaran awahing ku capek nepi ka ngagalebra sarare kerek menit pating salegrek bangun anu nari mate nakar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceuk Hardi rada humandeur. Nuhun Gusti, isim abdi dipaparin kasalamatan tiasa lepas tina kabahayaan. Mugi-mugi nyuhunkeun saterasna aya dina lindungan Gusti. Kalaya nyuhunkeun kaberkahanana ti Abah anu parantos mulih ka alam kalanggengan. Ieu putra sedang lerencangan mugi aya dina kasalamatan. Nya kitu deui ka emak urang pada silih doakeun. Mugi-mugi pada wilujeng. Ceuk Hardi sajeroning nyolaupa dina rungkun teh make jeung gegerendengan muntang-muntang kanu kawasa kalawan nyambat nu jadi indung bapana. Nya kitu deui pikeun Kopral Sutawijaya sajeroning diuk bari nangkep tuur teh sarua jeung Kopral Hardi gawena teh gegerei nyeman babacaan sabisa-bisa anu geus teu karasa deui cimatana ngalembereh raskana katunggaraan dina sajero milampah kawajiban tugas perjuangan anu nya-nya toh pati jiwa ragana teh. Awak raregat pareurih balas ti kakarait kana tatangkalan jeung kana cucuk papakean rarangsak buuk jalabrig teu beda ti buuk awewe meh ngaliwatan punduk geus puguh godeg mah teu serikna ampir tepung gelang jeung janggot. Be pohara eta batur nepi ka hanteuna ngadon malolor uyuhan bisa sakieu tirisna jabareungit meninapuk ting hariang kieu. Ceuk Kopral Sutawijaya bari ngaleret ka uyah jeung koswara anu harita eta dua jalma keur ngagalebra sarare kerek teu sirikna patarik-tarik. Keun bae eta karunya da karasa ku urang ge sakieu ripuhna tembal Hardi bari ngorejat deui diuk. Nepi karang sakieu euy baju saya. Leung maneh Har, rangsak teh sakadar baju wungkul, coba ilikan tuh celana saya nepi ka ampir sapat kieu. Ti tukang nepi ka hareup teh ngangkarawak malah calana rangkep ge soe. Nah aya ku hariana nya eta komandan. Wah eta mah teu gablog pikiran bae hirupna teh siga nu mentingkeun dirina sorangan. Nah da dewek mah lamun seug aya dina kasalamatan tur bisa patepung deui jeung komandan Kompi Pasubrata hayang nyaho deuk dibejakeun ku dewek mah. Pasti lamun dibejakeun mah ka Pasubrata pilaku komandan seksi teu diamuk mah ku manehna. Keur kitu kadenge kongkorongok hayam. Alhamdulillah Hardi naon tak geuning geus beurang ieu teh euy tah dengekeun aya hayam kongkorongok bawa-bawa aya pilemburan deukeut nya meureun. Walar Hardi hatena ngadak-ngadak asa bungah domeh ngadenge sora hayam kongkorongok manila lambat nakar. Gaingkeun ka dinya Har, suuyah jeung koswara bejaan geus beurang kitu. Kojengkang Kopral Hardi ngalengkah nyamperkeun ka baturna anu keur ngagebrah sare. Yeh, kos, euy, beurang euy. Hardi ngagebig-gebig awak uyeh. Uyeh ngulisik lirir. Geus beurang euy, ayo urang arindit deui. Astagfirullahaladzim, ceuk koswaraku kuliatan. Maneh asa risek kieu awak teh lah. Keun bae dasarua sararea ge pada ripuh. Komo dewek mah punduk nyeri keneh. Urut katoto ku pohpor bedil si laing. Wayah kumaha ieu teh euy? Tanya koswara bari ngabengkerkeun lamak merah putih kana tarangna. Wayah kumaha sidik geus kongkorongok hayam waror Kopral Hardi. Geus kongkorongok hayam yeh olohok bawa aya lembur deuketnya nyeta nu matak digareingkeun oge. Hayu siap berangkat deui urang nyusud pilemburan sugan di ditu aya jelema bisa minta bantuan ka rakyat anu nyaho mere pituduh jalan
sangkan orang bisa balik ke asrama. Cuk Kopral Sutawijaya bari nyolendangkeun seten kana tak-takna. Bawa kumana ya, brand sakali sewang. Kelanan atuh da poe kene jeung ongkohanan dewek lieur deui kos wara mencetan pundukna. Poe kene kumaha ari laing. Nadek ngejadog di dieu bae kitu. Sutawijaya rada muncereng. Nyaho perbatasan musuh nampo. Wayahna we ripuh-ripuh ge dasarua. Maneh ripuh urang komo ular Sutawijaya. Ayo dek endit moal. Lamun moal dewek dek endit tiluan, pek si laing jecing sorangan di dieu. Nah mani eueuh pisan kasabaran si laing mah euy. Kitu kakacapanana koswara siga nu ngarasa sungkan dek endit deui teh. Kulantaran awakna ngarasa teu ngareunah. Uyeh mah nyaring ku nyaringna teu daek nangtung cimeklak ngahurun balung ku tulang bari awak murungkut ngarasakeun tiris anu sakitu asa baraalna. Akhirna mah uyeh anggur nundutan deui sirahna unggut-unggutan mani teu sirikna deuk ti kusruk bae ka hareup. Panon Sutawijaya ngareret ka baturna anu keur lelenggutan. "Bo, tampolana mani eueuh nu sahijieun jelema." Sutawijaya garo-garo teu ateul. Uyeh. Ulahan ular uyeh meniti buburanjat ngerasa rewas ku ayana digeretak ku Sutawijaya. Nah kumaha di pikiran maneh ongko ngahayukeun tapi anggur ngalenggut deui. Aduh teu karaos pak, ular uyeh bari gegesik. Ya siap. Mana tuh cek koswara bari jung nangtung. Geus kitu regedik uyeh manggul brand tuluy opatanana ngalaleos ninggalkeun kebon kopi anu maksudna deuk nyusud pilemburan. Kira menang setengah kilometer lalempangna ti kebon kopi Sutawijaya ngarandeg dina lebah dapuran awi. Tuh percaya ya lembur cek dewek ge. Curug Sutawijaya ngacir nuduhkeun kalebak katingali suhunan imah parentul. Ayo, urang kebat ayeuna mah kos. Geus sidik yen aya lembur mah opat pahlawan ngarasa bunga samalah uyeh mah teu sirikna engklak-engklakan. Anu ceuk pikirna kana pasti manggih dahareun sahanteuna ari aya rakyat mah moal susah-susah teuing ku dahareun. Ceuk paribasana cai atah-atah bae mah mo murung manggih. Anabreh teh bener pisan hiji lembur gede tur imah-imah meuni gegek. Datang kadinya teh geus wanci carang cangtihang anu moal lila deui oge panon poe mucung hul bijil. Tapi pikeun Sutawijaya jeung sapada batur ngarasa heran ningali imah parentul kalawan pantona balolongor eueuh jalma saurang-urang acan ngan sakadar hayam peting kelenang di buruan jeung ngadenge sora domba beberelean. Na kamarana ieu teh jelema-jelemana kos meni eueuh saurang-urang acan moal ngarungsi euy. Cek Sutawijaya rada hulang-hulang siga nu bingung. Bisa jadi ngungsi oge ari kieu kaayana mah pasti daerah ieu geus katinca ku Belanda. Lamun kitu mah ular koswara meh bareng jeung Hardi bari pating lalieu ka kenca kakatuhu. Waktu Hardi luak lieu katena ngarenjag dumeh baturna anu katelah uyeh ngareles duka ka mana leosna kari brand bae ngabagugireun lombang wadah runtah. Tak cek Kopral Hardi bari lurah tereret. Lain ari suuyeh ka mana? Duka teuing ular Sutawijaya mani olohok. Pan bieu teh di dinya lin keur manggul brand. Nya tadi mah, tapi eueuh ngan aya brandna bae ngabagug. Ari maneh kos teu ningali suuyeh. Teuing ular koswara ngahulang. Na kamana mantogna deui manusia teh? Sakieu poe keneh cing teangan ka ditu Hardi. Uyeh. Kamana karelesna jelema teh? Uyeh. Hardi kuntang kinteng bari ngagegero uyeh geus kuriling ka pipir imah eueuh geus ditempo kacai eueuh. Uyeh. Hardi ngagorowok tarikna keranan. Eueuh tak. Benernya manusia aya ku ngahariwangkeun pisan lalampahan teh disasarwakeun jeung di lembur sorangan. Lah
geus bae tinggalkeun manusa kitu mah hayang modar sorangan meureun. Ceuk Koswara milu mangkeheulkeun ku ayana uyeh ngareles teu pupuguh. Teh kadinya geus puguh urang ditinggalkeun ku komandan. Ayo ayana batur sorangan dek ditinggalkeun. Ular Hardi bari tengah-tengah ka kolong sagala. Keur kitu katingali uyeh rentang-rentang datang kaluar ti kebon sampe balik katingali nangekelek hayam bikang gede nakara. Kituna teh make jeung alangah elenge seuri nyamperkeun ka baturna. Menang milik euy, ceuk uyeh bari ngacung-ngacungkeun hayam bikang. Ari silaing lalampahan teh weureuh henteu. Sutawijaya nyarita kituna teh make jeung nulak cangkeng sagala dibauran ku paroman semu beureum. Naweureum kunaon pral? Da abdi mah teu ngadahar sampo kalih kil. Ular uyeh anggur malik heureuy. Sutawijaya jeung baturna nu duaan deui peting kalius ngadenge omongan uyeh kitu teh. Batina ngarasa hayang seuri aya keheul aya nempo lalampahanana uyeh. Ari eta mamawa hayam saha silaing teh uyeh? Kengeng newak pral, urang pencit bae da teu aya nu gaduhna, bongan ditaringgalkeun batan ku bebengok Belanda mah. Mending dicia ku urang opatan, urang bareuleum beri saliduru. Memang bener ari ku kitu teh mah euy. Ya hayam teh eueuh nu bogana, nyaho silaing hukumna nyokot barang batur, bari eueuh nu bogana. Naon disebut nari nu kitu? Bangsat meureun ngaranna, tembal uyeh kesit naker. Geuning eta nyaho silaing hukumna jelema nyokot barang batur bangsat. Naku silaing dilakukeun. Ya uyeh, maneh jeung urang teh dek berjuang atawa dek berjewang. Lamun bener-bener dek berjuang, lakukeun hirup nu bener, teguh kana perjuangan, kalawan tembongkeun kajantanan sebagai pahlawan. Lamun dek ngadon berjewang, tong pipilweun kana urusan perjuangan, dek nurutan si Danu silaing teh rumpad rampid kana barang batur. Moal matak mangpaat euy ngalakukeun kana jalan kitu teh sarua bae teu nyaah ka rakyat, nya hareupeun dipenta dahareunana, nya bongoh dipaling barangna. Urusan berjuang mah berjuang bae tong make jeung boga tujuan kitu pamali. Ari bisi teu ngarti mah matak cilaka, matak jadi gangguan kana perjuangan urang anu keur disanghareupan. Nah hayang salamet atau hayang cilaka hirup teh. Tong boroning dicokot barangna bari eueuh nu bogana, cacak sakalian urang barang penta dahareun nu rakyat bari teu pati aya hargaan ge. Hate teh sok rajeun rumagag, sok sieun batin-batina teu ridoeun. Lahir nyebutkeun mangga-mangga teh dumeh ngarasa sieun meureun ku urang, mungguh batinna mah wallahu alam. Cing ayeuna dewek deuk nanya ka silaing, maneh berjuang teh ngabela saha? Ngabela nusa sareng bangsa atuh. Ular uyeh bari melenguk tungkol, ari hayam mah masih keneh dikekelek. Tuh nyaho berjuang teh ngabela nusa jeung bangsa, ari eta hayam nu dikekeuweuk ku maneh nu saha? Uyeh teu kungsi nembal deui anggur beuki ngeluk teu beda ti bueuk menang mabuk. Si Ganu ngarasa bingung, taksiran deuk nembal teh teu wani pok kalawan batinna ngarasa rumasa salah. Akhirna mah teu loba persoalan naon, garapak hayam nu keur dikekelek teh dikencarkeun deui ku sorangan bari cimatana rada nyalangkrung. Si Ganu ngangras ku caritaan ti Kopral Sutawijaya anu sakitu panjang lebarna, matak nyerap kana ati anu saolah-olah dirina uyeh dibere nasehat. Hiji ucapan nu matak ngahudang rasa nyaringkeun kana pikiran, sangkan hirup teu boleh eling. Sanggeus Sutawijaya mere nasehat kitu terhadap bawahanana anu katelah uyeh, panonna ngareret ka beulah ti wetan. Katingali Batara Surya meh deuk muncul cahyana katingali ngakebur semu beureum. Manuk ricit pating gelebara pipindahan. Cai ibu nu nyangsang dina dangdaunan pating gurilap teu beda ti batu permata kasinaran ku cahya Batara Surya anu kakara deuk medal. Kos Sutawijaya ngamimitian deui nyarita ka Koswara anu keur bener-bener sapatuna calangap. Ayo geus kaburu barang teuing, sugan bade teu urang parang papanggih jeung rakyat. Man atuh, ular Koswara.
Tidinya mah bring deui opat pahlawan teh arindit ninggalkeun lembur anu kosong lumampah ka Wasasari nyokot jalan ku kurubutan anu barala anu teu sakumaha lilana ana bras teh ka hiji patempatan anu matak pika keueungeun tayalian didinya aya sababaraha kuburan anu sabunderna harieum ku tatangkalan anu geus arareuyan. Kelanan kos urang eureun heula sakadeng di dieu ceuk Kopral Sutawijaya. Sok bae eureun deui oge. Ulah koswara bari ngecagkeun senjatana geus kitu mah gek dariuk dina catang. Uyeh mah batur geus dariuk manehna mah kakara gek cingogo da puguh lempangna teu bisa gancang. Nyeta ku berat teh barang bawa senjata brand. Tiris-tiris teuing di dieu mah ceuk uyeh bari nyarita sorangan bari rarat-reret ka kenca kakatuhu. Kalakah omong manusia teh ceuk gerenang hate Hardi manimba tinggal ngadila ka uyeh jeung kanu sejena. Nah ari Hardi nyarita kitu dina hatena ujug-ujug awak manehna jeung baturna ngagalibrig teu beda anu muriang keur nirisan diwuwuh ku halimun ujug-ujug ngadingding nepi ka repoekna ceuk nu bohong teh mah awak baal alah batan kaantelan ku es. Tidinya Hardi ingat kana kekecapan kolot di mana sumaba ka tempat anu serupa kitu. Ulah loba omong samalah kudu pamitan lamun urang ngaliwat atawa ngadon cicing. Atuh pok bae Hardi ngocomang sorangan nyarita kieu. Eyang, ieu anu janten putu atanapi buyut sumaba dugi ka dieu teh sanes bade ngalakukeun kana jalan teu leres. Mung bade ngajalankeun berjuang kanggo ngabela bangsa tina jalan pengkhianatan bangsa-bangsa dengan. Mugi ka eyang anu ngageugeuh di ieu patempatan nyuhunkeun karamatna. Mugi ieu putu atanapi buyut aya dina kasalametan kitu ceuk gerantos dina hatena Hardi. Teu kungsi 2-3 menit sanggeus Hardi ngucapkeun kitu dina hatena ngadak-ngadak halimun anu sakitu tadi ngadingding poek teh jadi nyingrai caang sacara biasa atuh dina hawa teu pati tiris teuing. Kudu kira-kira opat pahlawan arayana di eta patempatan teh kaayaan waktu geus nincak kurang leuwih pukul 4:30 sore. Anu moal sakumaha lila deui oge pasti kaburitan di jalan. Tak ceuk Hardi kakara kadenge nyarita deui. Kumaha atunya urang teh nadek terus perjalanan teh atawa dek cicing bae di dieu mangkaning panon poe geus rek lingsir ngulon. Ari di dieu teh di dieu kumaha aya nama kapalang ripuh urang baju deui bae anggur. Sugan engke rada beh ditu manggih pilemburan keun warayahna ripu-ripu oge. Pokona mah urang rada bae kanu kawasa sangkan aya dina kasalamatan. Da ku ayana urang asup kasurukan kieu teh lain deuk ngajalankeun serong estu deuk ngabela bangsa sorangan. Ular Sutawijaya bari panonna ngareret ka uyeh anu gawena keur lelenggutan nundutan. Kos, ye, ayo siap urang arindit deui. Mangga. Ular uyeh kesit nembalan tapi nyebut kitu teh bari paroman mah siganu alum tayohna ngarasa sumingki deuk indit. Geus puguheun koswara mah ti sajolna ka eta tempat teh meuni teu kecet-kecet anggur diuk cimeklak dina catang bari nanggeui gado. Kituna teh awahing geus ngarasa ripuh balas lelumpangan turun gunung unggah gunung berang peuting meuni teu aya mingena pisan ngan sakadar reureuh memenitan. Tapi sok sanajan batin ngarasa sareunggah oge kapaksa meriang deui ninggalkeun eta patempatan anu sakitu geueumanana lempang pating alak seru kanu bangsa raremet jeung barala ku tatangkalan anu maksudna tayalian deuk ngajugjug asrama urut tadi sugan jeung sugan batur-baturna jeung komandan bisa tepung deui. Beki ditu sinar panon poe asa beuki teu katara. Mungguh geus kitu nyatana pikeun waktu teu karasa nyerelek nyaho-nyaho geus nincak kana wanci magrib. Nepi ka jalan anu keur disorang teh panon opat pahlawan ngarasa utag atog teu sidikna sagala katajong sagala karumpak. Suku ditincakeun teh teu bisa ajeg teu oleh sesereleuan meh-mehan deuk tibareubet kawantu taneuh leueur kaparipisan cai hujan. Waruga opat pahlawan dina mangsa harita lamun aya nu nyaho teh mah geus matak ngahlas
Watir anu lain saukur kecap dina bibir wungkul estu sanyana matak ngahudang rasa kana langsaan ati ngarasa cerik balilihan geus puguh pikeun anu ngarandapan nama lain caturkeun raga asan nahnai alah batanti kapuk kaibunan beungeut pada haropak suku meh-mehan teu bisa dijengkatkeun kulantaran anu lilana geus 3 poe 3 peuting jaba ti kurang sareteh katambah-tambah teu manggih pisan kadaharan anu baris nguatkeun kana badana ngan saukur ngagarayeman bangsa bongborosan atawa pupucukan daun-daun kai anu aya di leuweung sigana pikeun jalma anu ngalampahkeun kitu dina waktu harita moal teu ngarasa aral subaha atawa ngarasa putus harapan ngarandapan kasangsaraan dina enggoning milampah alam perjuangan. Tapi sanajan 1000 kali sangsara 1000 kali pinuh ku penderitaan berijeng hantem-hanteman dikukuntit ku kabahyaan oge mungguh batina tetap teguh estu teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan tukuh nyekal kana disiplin jeung kasumangetan sebagai pahlawan anu ceuk pikirna kajeun pisah manan serah terhadap bangsa-bangsa anu baris ngaruksak awahing ku dikeureuh lempang sepeupeting kira-kira ninca kana pukul 2:30 peting dikeresakeun ana bras teh anjog ka hiji jalan aspal. Kos cek Sutawijaya bari ngarandeg geuning ieu teh bras ka jalan aspal euy tong terus ka dieu jalan teh ah sabab lamun urang ninca kana jalan aspal pasti bakal pasang rok jeung musuh atawa ieu jalan teh beras ka markas musuh ayeuna mah leuwih hade urang balik deui bae kana jalan urut tadi kitu kekecapan Kopral Sutawijaya sorana mani haros-hos. Kumaha ari Suta lalampahan teh kawas nu lieur bae sidik jalan ieu teh bener beras ka urut asrama urang waktu dikontrak nya ye leres pral weler uyeh leres kumaha ari selaing uyeh sok nyanyahoanan bae segala rupa teh Sutawijaya rada muncereng ka uyeh bari panon ngareret. Ih ari Suta bener ieu jalan anu ka urut asrama urang teh moal salah da saya oge inget keneh pan basa kamari ieu saya nyokot ompreng ti dapur umum teh bener ka dieu jalanna tuh ilikan nu itu dapur umum oge cik koswara bari curugna ngacir ka lebak nuduhkeun hiji patempatan anu pernahna tidinya kurang leuwih 300 meter. Sutawijaya mah masih keneh ngahulang najan dinya-nya ku baturna oge boga hate rada cangcaya sok sieun eta jalan beras ka tempat musuh. Benernya Suta anggur ngahulang geuning basa urang memeh dek ka Tomo teh di dinya heula boga asrama deket kontrak. Nah aya kadar-kadar teuing kelanan urang mah rada sangsi euy tembal Sutawijaya bari kituna teh jeung bulang-bulang sagala siga nu ngarasa bingung. Alah koswara humandar bari garo-garo teu ateul kana pundukna. Ayeuna mah kieu ta urang terus bae jalan mapai jalan aspal tuturkeun saya lamun ieu jalan nyalahan beras ka markas musuh tong asa-asa tek saya kutiluan tarembak harita keneh bet piraku gejul saya oge cing kumaha pendapat ilaing har lah olah bae tak bener teu salah saya oge ingat ieu teh jalan anu beras ka asrama urang Bareto cenah bisinya bae perkiraan Suta yen ieu jalan teh beras ka markas musuh kari kumaha engke sampean paeh saya gugur ari kudu-kudu teuing patokan ti pangeran hirup urang opatan ngan sasemet ieu atuh salamet bae eta anu dipenta ku urang berang peting teu sirikna unggal menit urang muntang-muntang kanu kawasa jeung kakaruhun urang sarerea soal patokan hirup mah sahanu nyaho najan urang ngajerit maratan langit ngoceak maratan lemah ge ari geus patokan hirup kudu pondok mah dalah dikumaha teu bisa dipake embung teu bisa muntang tulung deui kanu sajen dalah urang nyumput dina peti besi bari dikunci ku kunci segede kolotok muning ge moal burung paeh da soal antara paeh jeung hirup mah angin rahasia anu kawasa pikeun sifat jalma ngan saukur dharma lumampah geuning contona urang opatan ti mimiti asruk-asrukan nepi ka kiwari
beri terus-terusan dikejar-kejar, diudag-udag ku musuh, kalawan dibeberik tur dilingkung ku peluru. Ari kuduna salamet mah salamet bae, da sok aya basa kieu peluru oge pada mawa tulisan, namun tulisan teh mah keur bagian si dadap si waruna anu bariskeuna ku sasaran peluru. Pokona mah sing cengang kapercayaan kana diri pribadi urang, kalawan sing eling ka pangeran. Waktosna kabujeng see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.